Cara ngacegah virus corona atau COVID-19. Nama abdi Rika Handayani ti kelas 10 MIPA 4 asal sakola SMAN 1 Jonggol. Abdi bade ngapraktekeun cara wawasu panangan anu leres. Kahiji, tayakeun panangan baju supaya teu kabaseuhan. Kadua, wawasu panangan ku cai nu ngalir. Katilu, nganggo sabun. Terus, usap panangan nganggo sabun. Kaopat, usap tonggong panangan sareng sela-sela jari. Kalima, usap talapak panangan sareng sela-sela jari. Kagenep, kunci kadua jari panangan. Katujuh, jari panangan disingkupkeun terus digerakeun muter. Kadelapan, usap pergelangan tangan. Kasalapan, bilas kanggo cai anu ngalir terus digaringkeun. Sakitu wae ti SIM abdi, mohon maaf bila aya kakirangan, semoga bermanfaat.